kelas 11 PS2. Para panglicer sareng para pamiluan anu kusimkuring dipika hormat, puji sareng syukur. Hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempatan sahingga urang tiasa patepang lawung dina ieu kasempatan. Kalawan dina kawilujengan salawat kalih kasalamatan mugia tetap dileurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW teu helat ka para saudara na sahabatna ka para keluargana sareng mudah-mudahan ka urang sadaya salaku umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Petangkeun wastapun Ramadita Produksi simkuring ngagem pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun ka para pangjijir serta pamiluan anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan istilah-istilah wanci. Ku kituna supados henteu nyangklong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah. Sasarengan satacan nincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha simkuring sejen nepangkeun para pangjijir nu bade ngadugikeun kamandang. Pangjijir kahiji nyaeta Muhammad Farhan, pangjijir kadua Fani Rahmawati, pangjijir katilu Agi Lesmana. Jeung anu terakhir nyaeta Sonya Nurrahmansyah nurutkeun mangtena wanci teh. Cenah waktu atawa jam ti sapoe sapeuting dumansur kana waktu. Biasana urang nu sok poho kana waktu lamun teu sakola teh biasana budak anu sok main game jeung sajabana. Kumaha kitu hayu urang ngajengkeun ieu wae ieu sawala anu salajengna KM Farhan sareng Agi Lesmana dihaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Muhammad Farhan sareng Agi Lesmana anu entos ngadugikeun kamandangna kulantaran waktos anu sakedik. Salajengna simkuring bade ngawatoskeun kanggo pamiluan nu bade tumaros. Ngan ukur kanggo 3 urang dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun panangana beras nyebatkeun namina sarta kenging gugurowokkan. Hatur nuhun ka Safira, Tasya sareng Ade Arif anu tos ngadugikeun patarosan. Kirang langkung ngeunaan istilah-istilah wanci mangga kapani Sonya kanggo ngajawab patarosan anu tos dikeraskeun ku pamiluan tadi. Hatur nuhun ka Sonya Pani anu tos ngajawab patarosan ti rerencangan Safira, Ade Arif sareng Tasya. Tah mung sakitu anu saderek sadaya materi anu dipedarkeun ku urang sadaya teh. Atuh salajengna urang pungkas bae ieu sawala teh simkuring salaku panunggu catur neda dihapunten. Terus bilih aya kalepatan salami mimpin ieu sawala. Salajengna urang pungkas bae ku sawala ku bacaan hamdalah sasarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.